Duh, gabut ke dek hirup teh. Bu, gitu kamu lagi ngapain? Apain we kumaha aing? Ieur aing teh euy. Oh, hutang. Kamu pusing kenaon? Biasa dek euy. Oh, mere THR lebaran ge dek euy, duit teu boga, hutang nu aya. Aduh, kuring kudu kumaha dek boy euy. Emang kamu suka puasa emang? Suka puasa. Saya lagi ngejalanin ini kesabaran. Sabaran. Aing ge lapar gak kuat. Tirha maneh bahasa gitu euy. Sejak eta Cianjur jadi Jabodetabek Jakarta. Jadi orang sepodan ngomong teh Sunda jeung Indo gitu. Pantesan sugan teh eta we maneh eta ngalag-lag di bancet gitu jadi gitu. Ih, belegu kamu mah. Ah, henteu atuh. Rajet Sunda teh. Mah balik. Aduh. Ya sudah guys, kita mah geus kacau. Buat baraneh kumaha tanggapanna? Cianjur jadi Jabodetabek Jakarta dah nya. Duh, aya sabu ya di dieu euy. Naon? Teh kan naon euy? Ter mancing Anjir mancing di sawah karek ngadenge deh kah? daripada mancing perempuan. Oke tak masih. Ada apa kamu ke sini? Ingat yang mere pertanyaan ya ka maneh gitu. Pertanyaan Naon tah cuy, anjir kata-kata sok itu. Balikan dek. mana itu? Eta nanya teh da setara euceuk deh kayak biasa, da suku Sunda mah kayaknya. Kamu mau cari apa? Bagoy. Tah ieu tah naon kata-kata nu sok diulang 2 kali? Tentang naon we? Naon bebas sok. Oh. Bala-bala. Tah termasuk. Terus gado-gado. Tah termasuk kata geser oke nih. Gado-gado. Geus. Oh, siap. Nya. Si euy. Nya. Tinggal kur dua ngejawab lagi. Tuh asik nih. Ya kene Naon? Tah nya nu paling ekstrim nu sering terdengar. Ekstrim memang aya gitu nu diulang-ulang kata-kata nu ekstrim. Nya aya tuh. Naon? Boy nginjem duit. Hekehe coba eta mah lain du kata-kata eta mah saban niat sia ka dieu teh nginjem duit berenang. Tah eta mah sudah teh dikecek THR lebaran. Ripuh aing ke situ. Nah, Ngomong we tajam kamera lah. Nah, jadi kitu budak teh dek euy. Lieur rek KDG dek niat meta duit yang THR rek ka. Sore ini. Enjannya. Biar bacanya talin. Lihat nyen kolok aya teh geus jadi can. Saeutik dek ka. Nah, ceritana. Saeutik kuna kolak mah oge dek ka bingung ngabagikeunana. Nah, make seutik nyeuna. Teuing nya rek kitu we bareng geus guruna. Hayang kebagian kabeh teh. Kumaha cara tah? Eta we gampang fotokeun si kolotna bagikeun we ka babaturan maneh jeung kana grup WA maneh kebagian eta. Balik siapa sok kacamling deh kak. Kabagian kan mau kabagian kabel beriin kolak nama berfoto nongkul. Nyatu kenai. Berbagi itu indah ya. Indah, najan ke tengah sana oke, nu di mana mon ko nungkul we. Lah, apa? Atau nungkul. Pulang aja. Lol. Boy, mon, ada galau Bermain kaleci. Ada puasa teh. Puasa tuh. Najan kan banget gorengnya. Ari kana basa mah getol asa ulah gerong milik we. Tuh. Tah. Eta mah mun buka harus buka tara. Oh, tuh buka baju. Buka puasa Ya, puasa. Oh, sok atuh. Sok. Nyosok atuh. Aya dahar, mana sok make naon? Tah, leungeun, senok, paham atau piring? Pakai piring lah dahar mah. Pakai leungeun nya nih? Ya baham atuh. Paham? Ngunyah. Do bener teh. Tara make senok ya mun kuah. Jawab pertanyaan lain, jawaban lain. Ya, lupa eta pertanyaan lagi. Terus menurut mana naon atuh? Menurut mana? Tapi we sakali kan. Udah, bener. Tuh, gitu we nya. Amit ah. Terus teganya bagi. Terus naon maneh modo pakai naon? Pakai cai apa pakai leungeun? Nah, Mas eta deh kah langsung berusutkan dengan di wangan. Lieur, itu matang kurang gitu. Duh, sabar boy, euy.
Maksudnya teh. Buk, Ya, oh mah. lapar euy. Ada buku puasa, teh. Ano tuh. Mun geunah berbuka puasa jeung gorengan ya. Oh iya tuh Ji. Saya campur. Mereka Mang Ipin. Mereka dia di dia mah. Urang yang pertanyaan ka maneh. Asap pertanyaan mah. Urang meuli gorengan. Urang teh mikeun gorengan teh ka batur. Terus jadi gorengan saha? Gorengan batu. Nah, Pandidikeun nawana? gorengan ana. Berarti sarua teh jeung goreng milik. Ah, ting masalah goreng milik mah da biasa lagi maneh mah goreng milik coba lagi. Siapa sok kalirkeun ka gepok naon ge aing najis balik deh kah. Siap. Kenai ya ulang goreng beungeut kana asa ulang goreng milik we.